Hello, my friend. Dulungan urang kapan selenting bawaning angin kolepat bawaning beja Juragan Arjuna di daerah Madukara ayeuna teh duka kamana angkatna duka kumaha nasibna teu aya beja nepi ka kiwari tak urang sawajibna warga masyarakat anu kudu milu tanggung jawab kana kasalamatanana atuh urang teh kudu we usaha mah kumaha carana tatanya kaitu jeung ka dieu pangaulaan Juragan Arjuna heeh juragan eta teh nuju alitna mah kakasihna teh Permadi nya Den Permadi poponok nama Den Mardi teh nya Den Mardi dituluykeun nama Mardiano teh Permadian nya nah kawas orang Jawa lain asli teteh putra daerah orang Sukanagara teteh tanya we ku bahasa Sunda grepek da alus ngajawabna putra Pak Abbas teteh putra Pak Abbas Adhar eta teh Haji Abbas marukankeun teh pimpinan seni teteh SDKI Jakarta mah syukur jang syukur ayeuna ge tuh nuju ngadangukeun na TV na TV naon TV nu bade dipasiekeun ka abdi heuh siapa da kitu wae tah kitu Juragan Arjuna teh Juragan Margana heuh teu aya ayeuna teh sumuh kitu tah keukeur mah mikiran eta dewek teh katurug-turug si cepot unggah adat sumuh dapat ditanya ge ku abdi cekeng kunaon aa teh atuh aang teh bilih aya kapalai aang sok blak-blakan teu perlu nyaho cenah si laing mah kitu ngaritmu maraban domamu duka kabung bulengan ku si seta paeh gitu pedah karacunan sampe pan ngesidik digentian ku hoan bager hoan mana anu sipit geuning cara abdi we da saturunan teh jeung abdi ti Haji Mahpudin meulina ge jadi pun lanceuk teh nya ta unggah adat kitu ci bisi aya kahayang kitu kakolot mah bebeja ulah cara bebenyit teuy da si cepot teh geus gede blak-blakan ulah sumput salinu cing pangneangankeun ka dieu ceuk dewek bisi pajar teu diperhatikeun kudu jadi kolot apan kawajiban kolot mah geuning nyakolakeun ngadidik nepi ka ngawinkeun eta geus kawajiban dewek bisi aya kahayang jing pangnanyakeun atawa langsung calukan ku siling ka dieu kitu ceuk indung si laing jeung ceuk dewek jing bisi hayang naon-naon bebeja ieu mah kolot indung sia nepi ka katatang ko teh ngai magrib teh pangi-pangi tina tangka-nangka we nya nyetak ayeuna heeh tuh geuning itu tuh jang asta jingga anak maka dia jang ya udah sahur bapak ka dieu cenah sieun dicarekan moal ka dieu salibna di dieu yeuh Kang teuing dibawa si Isyar kitu nya Assalamualaikum Waalaikumsalam sampurasun rampes ya ka dieu anak king heubeul mate teh papangih ka dieu ka mana wae ari maneh coba kapi hancur bapak
tong cerik jang hog ditarima cuma kapi hacur abdi aduh tobat teuing anak king asta jingga anak mayang nuhun cu cager yae ti mana wae ari maneh mah teh melang lain kunanaon cepot perjanjian kamu saya nyerenge kan lainnya renge betul sedih aja sih masukan milu sedih kai jebeng daya Pak bersih aya kahayang bebeja segala rupa oge atawa ieu teh dulur dawala teh pikeun batur pakumaha itu apan aa jeung kuring teh geus ngawangun loro-loro ning tunggal lir geni lan huruf B lir kembang lan sarine geni ne cepot huruf B dawala kembang ne cepot sarina dawala tuh kitu caina cepot kuring cenah capit teu nyambung karunya si dawala nu pika kiwari nyari-nyari euring teh sok bebeja melalui abdi teh Bapak kunaon jang sok bebeja ka maju bisi hayang naon-naon oge bebeja hayu urang ka aki maneh ka itu ka sekar mume isin mah bisi rek ngojek atuh panggulikeun motor kitu ka mah nya atawa bisi hayang ngadalang nya ulah nungguan hotel wae nya Numawi Bapak abdi teh pengadugi kaki teh kepengaruhan ku impian abdi teh teh abdi teh dibangbalerkeun ka itu dibangbalerkeun ka dieu teh tuluy kabayangkeun we eta we hiji anu kabayangkeun ku abdi teh Bapak oh aya problem batin nya naon jang ai kawitna mah abdi teh ngimpi mah ngimpi naon jang ngimpi naon atuh aa teh ngimpi ngadu muncang alah nu kitu dijieun sedih mimpi wae mah jadi pikiran naon atuh ngimpi naon jang ngimpi naon puting tadi pok bejakeun aka kanu jadi bapak boh ngalagu boh ngabodor situ teh nyari bisa maksakeun urang atuh da mun lila aing mah kesal tong maksakeun da wala wah lamun digeureurkeun kurang kaler si laing teh ngimpi naon abdi teh upami teh lepat madina ugi jumaah 10 dinten 400 kalangkung mangin dia tanggugi kaki wari mah duka wage duka kliwon nya aing ngimpi teh kitu abdi teh ke di patamanan we aya taman anu matak endah kembang-kembang warna-warni akhirnya tataman teh kurunyung teh aya istri geulis kawanti-wanti enak ka bina-bina lucu teh bandang dosana teh dang dosan putri raja ai ka abdi teh jono gitu aya abdi teh ngalieu abdi teh kadeprak diuk da isin ningal rupiahna aduh Bapak ajrik pasti teu acan dikieuna ge abdi teh acan menakan rupi istri anu model kitu cuman ngalonyeng mah mah ai pek teh manehna teh Pak ka abdi teh kana tak-tak karena baju abdi dibedoa kalau abdi teh di piwarang ngantung gado didangheakeun bari jeung abdi teh aduh teh sirikna ngompolan maneh
ku isin-isina ngeleper atuh pasti. Kang eta teh cacak teh dandos da gini kayeuna mah awewe teh di dandosan ge kalabuki goreng patut kemudian tadi na jeding tahu bari ngago goreng batur atuh lain cara ini panjingka kena tetangga aing nerecet gitu oh nah Aka teh geus jadi idola di lemur urang di Tumaritis oge meureun da hayang nyawe geletuk batuna gejebur caina babaturan urang teh Sebut sampai wir hiji teh kitu. ya babaturan oge barang penta unggul mah kena naon Kira-kira ngorobokan baturan ge tuluy eta dina impian teh istri teh kitu kakasina teh ngeunalkeun cenah papi kabeh teh nyebutna teh papi doala sakapeung papi sakapeung empeh Duduh teuing nya ngeunalkeun ngaran abdi teh Wirginingsih saha Wirginingsih cekeng neng teh di mana pan ieu cenah negara kaula tuh itu karaton kaula ieu teh leuh hilap deui negarana mah abdi teh hiji-hijina putri raja Purti tunggal. kitu kan tuluy kumaha tuluy jang abdi teh milarian ti kapungkur cenah hayang pamagat anu sapertos kieu teh tipe kieu teh kitu ka abdi teh ora tipe aing tipe naon tipe akang mah tipe ting nah saya teh heueuh poek atawa tipe reu beli di babu ke ku aing dola diganggu kayak gitu Tipe 2 hiji ke desit. terus mau boga salaki cenah abdi teh lamun teu kangkang Sakapeung api, sakapeung engkang tentu. sakapeung api sakapeung gang teh apa abdi tidak dipaksa kumaha abdi ge lalaki dipaksa-paksa teh ngadaek we hate teh keur mah keur da puguh normal atuh abdi ge heeh bener ja cekeng neng teh leres teh da abdi teh isina teh tetegeun abdi teh nyarangan anjeunna teh da puguh rumah sa abdi mah bokelek Kang cenah muni harum kieu salira engkang teh pajarkeun teh harum awak aing teh da harum sakieu pengarna teh heuh tuluy tah kitu iraha cenah Kang pendak deui diantos pisan da yai teh moal ngaranna teh kakasina teh Wirginingsih tah kitu jadi abdi teh kaedanan ku impian Bapak abdi teh sanggup hirup abdi teh sakapeung ai magrib teh kapan abdi teh sanggup bantun tambang rek ngagantung maneh Model abdi meureunnya. tapi eling deui sieun teu laksana ka manehna tapi dipikir deui pilaku maka jeung kudu laksana itu mah putri raja abdi mah jelema heureut pakeun pusat bahan yeuk eueuh rangkap aya tobat ting asna jinga seolah-olah abdi teh biit nginek-nginek pasir jog-jog neureuy buah loa ngajul bulan kuah iu nya ahli kahayang dicungcung langit ya buah kahontah aku abdi jalma sangsara model abdi hayang ka putri raja tapi dah hate mah hate karena ge hate ngaranna ge hate teu bisa dipangpalerkeun bapak ka dieu wae dina kongkolak panon eta istri jadi abdi teh pangna nepi ka kieu hoyong amitan kana jadi sepuh hoyong nyingkah ti lemur dek nuturkeun inung suku nah teh make jeung ngimpi abdi tidak mau pati-pati ngimpi lamun eueuh kenyataan mau balik mun can panggih abdi teh lukut naon ngarawi lubuk hideung jadi bodas dada antal kana bumi buluan belut jangan orai mun can kapanggih mawa ka wangsul
aya anu jadi sedih terdawala mak sieuna nu mangalakeun suluh jeung cai biasana mah dewek tawala dek dihapikeun mak nyerinya teh oh nya teuing aduh tobat ting anaking dawala jadi kaedanan ku impian lancing musap beungeut istighfar jang eta oge ungah hudang sare ceuk teh istighfar agar we teu cageut nah ieu teh bapa impian nah kaimpikeun disebut kaimpikeun da tibeurang teh mikir-mikir hayang kawin yang dan teu pernah panggih jeung cukolot lamun ngimpi ti jam 1 nepi ka jam 2 mah eta mah nyaan ngimpi ngeling kaimpikeun jadi abdi teh bade mios ti lemur bapa anu disuhunkeun teh doa nanti bapa sareng ti emak abdi teh mung panuhun we abdi teh sanes teh hoyong mantosan kapriyogian emak sareng bapa di lemur dan ngindak abdi teh geus gede bapa aya kahayang jeung normal abdi teh dek mios abdi teh bapa ya gede kasepuh kaimpikeun teh teu atawa Ridwan teh nu kitu teh Ridwan sia hiji silaing teh sing tingali kaayaan urang teh anu sakieu heureutpakeun pungsat bahan ieu keueuh ragap teu aya usaha ge kore-koreco hartina ilaing teh sing bisa nalipak maneh rupa teh sarua jeung batur kaayaan pon kitu deui teh neangan anu saimar anu sajajar loba tetangga urang oge sakumaha anu geus dicaritakeun ku si laing eta kalakuan model kitu piit ngeudeg-ngeudeg ciri jog-jog neuri buah loa ngaju bulan ku asiwung baleng pek pakel ku munding teh eta teh salah bisi dihina bisi dijajak deuleu sabab dina rumah tangga teh kudu runtut raos sauyunan mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapai sama manis sabagja jeung satanggung jawab sareuneg saiga sabobot sapihanean oke kudu aya pangdoa pangrojong teh jadi kolot kumaha lamun indung bapana teh doaeun nempo piminantueun model kieu akhirna sia dihina sedangkan dewek lamun si dewek dihina mah langsung teu naon tapi lamun anak geus dihina dewek sok cengkat eueuh dunya kinasihan ulah nya neangan we dina soal norma si lain hayang boga pamajikan mada kitu keneh deuleu ulah nyiar-nyiar pi capeun pi dosaeun sok teangan deh tetangga urang hate bapak hate teu bisa dipangpalerkeun sanajan loba keur gantina mau acara jeung anjeunna wiri geuning sih karasa keneh waktu anjeun yang saya dina dada bari ngaluarkeun saya panon meuni nyecep tiis kana dada dicengkatkeun teh ku kuring anjeun gado teh meuni teu hese merehan bari jeung meuremkeun panonna seolah-olah nangtang ka kuring oh sayangku demikianlah tadi saudara pendengar lain saja duduk itu mah
montong di pikiran nu kitu patut riwan teh deuleu. Wah bapak Sugriwan anu kitu teh. da abdi mah geuningan boh sedih boh kitu kieu ge eueuh nu melu sedih ka abdi mah keun bae dek mandiri we hidup mah batur teh kalah jarang serikeun abdi cerih teh Heuh eta teh jeung serikeun teh da sia teh payut ka patutna teh naon tayo ka patutna. mah abdi mah bade keukeuh we bade mios Ai mah doana we ti mah bapak doa peke masrahkeun domba kabeh ku lain urus domba saha ngeudu saha we aku ku lain abdi bade mios mah ulah. Nah sia teh kapangaruhan ku impian ai. Nah, ai jurig teh deuleu 1000 hiji jalan pikeun ngagoda manusia. Sangkan manusia nyengsang tidak pengabdian. Bari nu kitu patut mah urusan dunya, ai dunya mah sakedeung lah. Saliwat. Ai. nggak usah naon saliwat aduh teh rek nyiapkeun kapanasaran we bapak Ai. Jig sia. Ini lamun sia teh ngagugu aing jung deka kidul jung deka wetan prak deka kalerpek deka kulon los geus montong maka jeung kudu datang deui ka dieu aya bedegong maka aing igas nya hayang ngerakeun pisan dek dikamanakeun beungeut aing Semar bebesana nyenak raja bari jeung eta teh ngukur sawangan dina impian lah hayang ulah kitu-kitu teuing eta teh tuang putra kakang sebab cicing tong dirojong cicing nini menyepah makanya hayang tuturkeun inung suku sia itu geus ngagugu maka aing ini mawi abdi dongkap cek kitu pada anu merestu we nuhun anaknya kasih bapak abdi diurus ku bapak ti kapungkur dugi kayeuna teh abdi teh tiasa mulang tarima anggur berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana kasamung ku kanya mah abdi dugi ka kieu teh mah nuhun mah muga-muga bapak mah salamina ayeuna penang teh ngan gue sinu kagungan abdi hapunten tidak sangarupi kalapatan tidak kebedegongan anak tidak ada dola dek mi HP mak jeung bapak mi HP da geus karolo teh ceuy aing mah kumaha nasibna teu mikiran dewekeun bae dek mi HP mak bapak permios ayo ini sia kabina-bina teuing deuleu nah teh kabina-bina teuing kakang Semar cicing we terus ngingki ge deuleu itu Kalebak akang itu Geus disiapkeun gemolan ari sugan teh can. gemolan oge geus disiapkeun deuleu itu